Teu ngaos ilmu ma'rifat. Itu anu sederhana we mikirna nya Kang. Ngaja teu bulat-bulit tadi teh. Kangen ngari ngaos ma'rifat mah seperti nu ngajak mikir. Padahal ini ngajak mikir, ngajak tafakur. Lamun ngaji ma'rifat make otak mal kaharti Kang. Keke balik ti dieu teh akang ajengan nu kaharti ngajina kabeh oge. Naon sababna salah ngagunakeun alat ngaji ma'rifat kudu ku hate ieu ku otak. Otak mah 8 jeung 8 sabaraha? Anu otak. Tanyakeun ka muring teu boga otak akal tikoh moal bisa ngisian. Akalna tikoh otak teh maksudna. Lain otak polo ieu. Akalna tikoh muring ge bogaeun dibelah sirahna aya poloan disebutna otak. Di urang dibelah aya otakan, tapi lain maksud eta. Naon? Akal natikoh. Jadi akal natikoh mah keur ngurus urusan dunia. Lain keur ngurus urusan ka Allah keyakinan. Namun yakin ka Allah ke otak, atuh profesor kudu leuwih marifat batan kiai. Pintur mana profesor jeung kiai? Cokolan lagi nepi ka Amerika, tapi aya profesor nu teh nyaho Allah wan. Ha, otakna pinter ngan hatena bodoh. Ari nyaho Allah mah ku hate lain ku otak. Matak lamun ngaos ilmu ma'rifat ulah ku otak ku hate. Kalau mau loba urusan duniawiana hitunganana otak digunakeun.